Empangkeun nami abdi Juan Dulemel di kelas 11 ilmu 5 sampurasun wilujeng anjing rencangan langkung ti payun urang panjatkan puji sinareng siguk ka Gusti Nu Maha Suci kalayan hidayah sareng inayahna urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kalawan dina rayaan sehat walafiat. Anu ku sim kuring dipihormat sareng dipikanya ku rencangan sareng guru abdi Ibu Siti Maulida salaku guru anu ngadidik abdi. Dinten ieu teh kalintang bagjana kanggo sim kuring saparakanca tapi deui janten dinten anu kalintang pikasedihan. Bagjawirah sim kuring saparakanca tiasa lulus sedih da apan sim kuring saparakanca kedah ngantunkeun ieu sakola oge ngantunkeun ibu sareng bapa guru. Mungguh waktos asa teu karaos jolna sareng miangna dina sawangan teu asa kamari sim kuring lebet ka ieu sakola diasuh ka sepuh teras milih-milih rerencangan milih-milih ka betah sareng ngalanyahan mikawano guru-guru. Ayeuna asa sajorelat pisan geus dugi deui ka akhir tahun katilu teu karaos tos 3 tahun sim kuring saparakanca sakola di dieu. Ayeuna kedah dikantunkeun salami 3 tahun siung kuring nyuplih elmu di dieu saweueur pisan pangalaman anu moal tiasa kahihilapkeun boh nu amisna boh nu paitna utamina pangalaman diajar sareng ibu kalih bapa guru eta sadayana bakal teras nyantel dina paninengan manjang hikmahna gede ajeuna. Atuh tangtos deui salami sim kuring diajar di ieu sakola saweueur pisan paripura sim kuring saparakanca anu matak ngajahetkeun manah ibu sareng bapa guru dalah ku sim kuring saparakanca karaos pisan malum nuju kumincir namung karaos deui kumaha welas asina ibu sareng bapa ngasuh barudak balangor sapertos sim kuring. Kumaha kitu mugi ibu sareng bapa guru lantur galih kersa ngahapunten sim kuring saparakanca. Ibu sareng bapa guru hormateun sim kuring teu hilap sim kuring saparakanca nyuhunkeun pidua. Mugi-mugi sim kuring saparakanca sing teras kersa junun diajar teras sumanget ngulik hati nyucruk elmu dugi ka jujungna. Hareuh naon anu dicita-citakeun ku sim kuring saparakanca kahontal sareng tinekanan nada pidua supados sim kuring saparakanca ginulur rahayu tuk dugi ka tiasa mandiri ngakolakeun hirup sorangan. Bapak Ibu wilujeng kantun mugi kasaean ibu sareng bapa dina ngadidik sim kuring saparakanca janten amal ibadah ka Gusti Nu Maha Suci da sim kuring. Da sim kuring saparakanca tinangtos moal tiasa males kana eta kasaean mung bede neneda bae ka Gusti Nu Maha Suci. Mugi naon-naon anu tos dipasihkan ku ibu sareng bapa kalayan ikhlas ka sim kuring saparakanca dipulangku ganjaran anu manglipat-lipet agengna. Hatur nuhun. Sekian dari abdi. Hurip Sunda.